bakal ditimpakeun ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD kabeh, termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia cek eta kiai. Ih, kiai kolot juga gak amat cek eta. Bisa jadi kos gitu. Lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Geus teu nurut ka wahyu nu bawa ku malaikat Jibril ka para rasul, ka edeung deui ujala batu sing gelembung. Ti heula kanu nanya ka aing sia. Ampun cek eta. Balik sieun nya. Aing mal nanya-nanya deui ka nya cek eta. Teu aya aing. Aduh, serem jasa tekiai sakena. Iya, awa amina ahlul qura, masya Allah.